Sok coba Andin. Gimana? Ya langsung ya. Mana ningali? Mana tinggali sok? Mana ningali? Mana? Cangkeun atuh. Oh, siap poe. Kira. Aku mah batur nempo. Anjir. Aduh. Paharep tadi. Aduh si Dea itu. Alah. Aduh. Dea sini Dea sini. Ini mau di komentar gimana jogetnya? Hai. Ijah jatuh. Lagi pada ngapain? Hai. Rita, kamu marah Rita? Kesini marah. Oke. Orang Jati barisan aktingnya, terpercayanya. Adia ngobrol kumaha syuting naon ina episode baraha euy? Euy, syuting episode baraha ina? Episode 2. Bang Desa ya. Oke. Oke. Berperan jadi naon euy? Berperan jadi naon? Berperan teh jadi si Deden, anu otak Jahil Unggul. Otak Jahil Unggul. Korban teh si Tatang. Nah, ini rencanana kumaha rencanana? Jahilna. Ulah bejaan atuh, kena mau wah atuh. Oh gitu. Ya weh, siap. Ya, urang mah sebae dana. Siap. Urang kira saya kumaha banget. Kumaha banget. Rading si lu kan nanya gerak-gerak ieu saya paling tapi orang biar gerak-gerak tuh. Gitu. Tuang saya diu. Ente pas geus amprok weh. Hah? Ente ada tuturkeun ieu weh. Apa jalan? Bukan jalan kayak tong jauh teuing masuk. Di masing-masing. Urang ngomong gitu nya. Dia urang ngomong. Urang amprok sih. Nah, ieu heula opang heula pernah. Urang rek nyarita. Opi rek ngomong. Dia ulah itu tuh. Oh, orang nyocos. Nyocos atau tong dibere ngomong. Opa cuma gini aja ya. Ya. Man. Iya budak. Ini urusan gue. Enak ya. Apaan lagi? Kira-kira. Enak ya. Gua lihat mereka bermesra. Gua enggak suka. Kajaro. Kat. Kopinya tong dibawa deui atuh, kopinya dibawa deui.